Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun papamirsa sadaya dimana wae ayana simkuring kangge aji eno ngumajak kujalaran seni sareng kebudayaan urang pas hampir dihilapkeun deui begituna simkuring hoyong tiasa minton-minton deui, hoyong tiasa ngenalkeun deui seni sareng kebudayaan anu tos lami teu ka kuping deui suarana, tos teu ka kuping deui nalina. Begituna hayu urang lestarikeun deui kebudayaan-kebudayaan urang ka generasi-generasi anu ayeuna ke generasi muda anu penerus. Sabab budaya teh mengumpulkan hiji ciri jati diri ina hiji daerah. Begituna saleh jalmi anu tos apa kana sareng seni sareng budayana maka hilang oge jati dirina. Anu salajengna urang guar disabab hasil karya daya cipta anak parkarun urang masih kene seueur, masih kene perlu urang digali anu dikaler di kidul lewetana urang kenal-kenalkeun deui naon wae seni sareng budaya anu aya di urang supados urang sebagai pewaris teu usaha deui lamun ditu ku urang anu sebagai ahli warisna. Moal patos-patos karuhun urang nyiptakeun hiji seni sareng kebudayaan paminta aya makna anu sangat tak ternilai hargana. Berenjang untung urang dina olah kehidupan urang dina sadidinten. Karuhun urang nyiptakeun kesenian untuk manggupikeun mengukur suara sareng anu ditonton lawan ku apa. Namun sapenggeran eta urang bukakeun naon maknana, naon hikmatna kangge anu nonton, kangge anu ngadangkeun supados tontonan teh sehingga jadi hiji tuntunan. Silap pamirsa sadaya bentuk dukungan sareng pangrojongna dihunkeun di subscribe, di like, dipencet loncengna supados abdi biasa ngalajengkeun nge-explore ke berbagai daerah kanggo mukakeun tutup cupu anu karuhun urang guar deui kasenian-kasenian naon kebudayaan-budayaan anu di wilayah urang supados tiasa abdi ngalajengkeun tayangan-tayangan salajengna kituna ulah hilap di subscribe, di like dan di pencet loncengna supados abdi tiasa ngalajengkeun video anu salajengna. Masa kitu pangrojong teh abdi pamugi channel ieu sing berguna sareng bermanfaat. Masa kitu hapunten anu kasupun anu katega wae bahasa anu kirang tidak periodana dina segala pikiran pernah deui ke di channel-channel anu salajengna. Karena anu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.